Jelema mah hade ku basa goreng ku basa. Da basa mah teu meuli ieu. Lamun pulsa jeung kuota kare kudu meuli. Da boga pangkat makur pupulasan, moal lila moal, diri ukur sasampiran, umur ukur gagaduhan, awak ukur bobogaan, harta komo deui eta mah titipan. Bisa jadi amal atau jadi dosa. Kadang nyalametkeun, kadang mah nyelakakeun harta teh. Awas kade ulah sombong gara-gara harta. Diajar tina musibah anu di mana-mana. Loba jelema beunghar mentereng, duitna loba, mobilna alus, imahna megah. Ari ku sombong mah moal aya nu nyesa. Ancur miskin naon deui anu rek disombongkeun ku harta aranjeun teh. KBG kagungan anu pangeran. Ingat hirup di dunia mah teu sorangan. Butuh ku batur, butuh ku dulur. Kade jeung babaturan teh kudu akur. Da urang teh engke teh bakal dikubur. Ari bisa nguburkeun sorangan mah mangga weh ngaliang ku sorangan. Saleutik naon wae kahadean anu ku urang dilakukeun, moal aya anu sia-sia. Kahadean mah bakal dibalas deui ku kahadean, sabalikna kagorengan ge bakal balik deui kagorengan ka manehna. Sakumaha beungharna hiji jalma anu loba harta, tetep bisa dipastikeun butuh ku jelema, butuh ku batur. Da duit mah moal bisa nulungan moal. Jadi ulah sombong, sing sopan ka saluhureun, hargaan ka sahandapeun, kudu akur jeung dulur, kudu hade jeung tatangga, sing sauyunan, silih asah, silih asih, silih asuh ka sasama hirup. Cukup sekian ya konten dari saya, konten yang ke-11. Insya Allah kalau ada waktu lagi kita akan membuat konten lagi yang ke-12 insya Allah. Terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube saya, like dan komen yang ada di bawah sini nih. Cukup sekian ya dari saya. Kalau ada waktu lagi kita akan membuat konten lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.